dihirukeun tercekap kenging ngamandian abdi kamari. Hmm, hmm, hmm. Nah, cucungik sia. Tos kenging nyekok ipun bapak cukulan. Dicekok nanti ku madu, jahe, sekarang bubuk riting. Ini jauh. Didugikan. Ya. Saya nama sudah caket karena rompok lan. Keke ieu kalau betah ieu. Ninggal patah mana ninggal aduh. Eta teh. Nu saha teh? Kagungan pangaulaan kan. Ya anu ngurusna teh geuning sigareng ditu tuh. Ya, tah anu paling ditunda anu paling wetana teh garapan abdi. Tah ieu sawah garapan abdi tah ieu nu ieu. Oh eta teh nuhun. Gitu kan. Nuhun agan bade jengkar ka mana cagat teh? Ngahaja. Nuhun atuh kumaha wa istri. Aya. Bilih palai dipangjamakeun magara ku indung barudak. Gitu kan. Oh, ayeuna mah pun biang teh tiasa nyieun kue. Oh, ayeuna mah rajin atuh. Udah rajin pisan da guruna Ibu Nena Hayati. Iya. Gitu kan. Bilih palai sambal Pak Haji Apo ti Cikoneng aya. Gitu kan. Alah, kan nomor sabaraha eta sapatu Aden. Ai kitu. Abdi gaduh perusahaan sandal ini mah sasarangan sareng panana di Banjar murukana teh Kang Iwan nya Kang Haji Nana ti Cimuncang tiasa kitu kulan nuhun abdi teh nama teh ka Pak Haji Sidik heula nyata nyuhunkeun bekal cing teh bade ka puseur dayeuh bade lungak-longok kitu teh abdi teh nah di dieu teh pang sareng agan atuh ada nya nu kieu sabenerna we keur bade deui Jawa sae mangga ai kaula teh heuh nya kitu boga kikineuan wa kagungan kikineuan teh kumaha cengcelengan lain gaduh bebene wa boga kabogoh alhamdulillah urang mana kan aduh sawios upacara ngadat nama ti abdi nya kumaha upami urang tarosana tuh ku abdi urang mana kan urang dia caket tatangi abdi lain buah ka kabogoh abdi. Nah, ada kelas lagi beda meureun. Nya. Beda level atuh. Kabogoh Dunungan jeung Kabogoh Aka beda. Level C akang mah. Nah, da sarua nu kitu keneh meureun. Oh, sarwana mah. Ari anu jadi beubeureuh geus maneuh bebene pamepes hate teh. Nya eta urang nagara Ganggamina kakasihna teh Dewi Ganggi. Ulu. Atuh kadinya panginten muntas eta nagara Ganggamina teh kajuna teh perbatasan jagaan. Heuh nyeta. Tah ayeuna teh eta istri teh putri teh nuju disaemarakeun. Asaemara naon lan? Adu domba lain. Abdi bade pasien nganyuk domana ka kakoan. Kasih kacai. Adu jago, memang adu jago nama. Mung adu jago tapi jelema. Wah, atuh ieu pun bapa sing adukeun. Tercekap kenging ngamandian abdi kamari. Nah, cucungik sia. Tos kengeng nyekok ipun bapak cukulan. Dicekok nanti ku madu, jahe,
sekarang bubuk rihting meni jauh tah ayeuna teh kaula teh kaitunya mun carana mah kudu miluh heula saya marah anteur kaula agan mangga teh teuing bilih uat capek atuh astra jingga sareng dawala nya kitu sae doana we atuh uak mah tebih teuing lempang teh uak mah nya kitu rincug lan mung panuhun di mana parantos hasil cana heula karorompok uak hoyong uak ninggal mana pigarwaeun teh nun oh nyeta kitu kudu teang bener ku uak ke timurnya nah ieu teh bener-bener jodoh nyai agan pameget itu istri malah rasa teh jodoh asli kitu ulan lain ieu mah jodoh kapan aya teh anu rumah tangga ngan sakedeung barelet teh teh meureun rumah tangga saliwat da kudu direncana salah rupa oge memeh rumah tangga teh meureun nya heuh karasa ku dewek ai jang jiga pruk mah doa teu dipikir dibolak-balik moalana teh nu kitu teh kitu wa timalan saha kakasina teh Dewi Ganggi aya oge di ditu caket abdi kakasina teh Dewi Gangguanan atanapi gangguan pernapasan geus kemana we karep mikiran si eta teh saurang lain ku asa disada we ngomongna teh si ieu mah kitu wa ieu bapana ku betah dari iluan ku si ieu ye tong ka mana karep wae euy puguh manehna nu ka mana karep mah kitu wa doana sae urang karorompok heula we sakedap nun uak bade mekelan ka agan pasian cai heula kitu Pak pasian cai heula heuh nyata kitu cai kahuripan cai kahirupan mudah-mudahan dina rumah tangga teh aya dina rumah tangga sakinah mawaddah tur warohmah amin nya Pak heueuh sing sapertos Rasulullah rumah tangga teh sing sapertos rumah tangga Bapak Semar sareng emak nya mung ulah we rumah tangga kawasi cepot mah da dewek oge teu satuju lamun rumah tangga cara dewek mah aya dewek kana jelema sangsara heureut pakeun pungsat bahan dieu urang atuh aya teu ngadoakeun aya rumah tangga saperti dewek mah jeung eta ka pamajikan teh ulah galak neungeul kuat pamajikan aing mah ditinggang ku aing teh tarangna teh tibatan dekok mah kalah menyuwel geus tong didengekeun kitu mah hayu ditu wawa hayu wawa tereh nikah deui tereh nikahkeun euy duh heeh nyate meureun urang kene dina pacarana teh dina resepsi kumaha domana urang minta we kitu ka Mantri Baran nya di mana disangkaan Pak Haji Oro atawa ka Pak Haji Apo keune gentian ku domba adu nya atawa ka Pak Kiai Haji Patoni urang minta muning nah menta atuh da dibeli moal ditarima bager teh mah jalmi teh nya keune sponsorna mah Pak Ota Pak Acun Pak Dawiki Pak Lukman lain ai etanana kesenianana lah loba Pak Haji Sidik oge mimpin seni ena mah nya maknya ieu ari silaing geudeui lain pangatakeun heula pangalakeun heula lauk kangge juragan Antarja da juragan Antarja mah turunan ora itu kudu digoreng